Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pemirsa di TV channel di mana we ayana. Atur nuhun parantos mancot tina video anu kamari anu seta cananya. Aduh alhamdulillah tiasa tepang deui sareng Ustaz Budak, Ustaz Rijal. Dina dinten ayeuna simkuring sareng Ustaz Rijal panginten bade sesuai request nu kamari video nu kamari aya anu nyungkeun video bangunanana. Tah dina video nu ayeuna insyaallah simkuring di up video nanya aya sa atos ieu sareng aya hiji pencerahannya tah keur ngabanyur ieu hate banyur hate tanya umat seuseuh beungeut ku cai hudu me bersih tong ku MS Pro mahal cihudu mah murah meriah tapi khasiatna eduna teh beranya kana mah jamaah di TV channel di mana wae ayeuna tong ka mana pancot terus di TV channel nu can subscribe share bagikeun biar sadayana ukti tah ya ustad muda anu gantengnya kece pokokna mah tok mana pancet terus saksikan videona tetap di TV channel. Bye. Dia dari ayat lam atau dina Quran mah sigakeun lapan pokona mah bil mudore we ya jalu terapan we pria ala kalau terapan pulang lam kai ada lam kai namina teh ari lam kai teh berarti loba teh supaya lihat ja'ala bikin supaya dia ngajadikeun Allah hari kantos kakaitnya supaya betul eta ayat 10 wahia sarakariya asarohan eta lafadan wala sarang lafadan walidan sarang lafadidan wakai sarang lafadkai wala mukai sarang lamkai wala kuduhur sarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Fatahu ya Alim, Ya Fatahu ya Alim, Ya Fatahu ya Alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Puji syukur urang panjatkeun kadat Allah anu Maha Ghafur, sholawat sinareng salam urang curang limpahkeun ka junjungan alam buktasna habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para sahabat tabiin tabiatna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sebagai umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina danget nu ayeuna urang tiasa ditepang di channel TV, mudah-mudahan ku tepangna urang dina sonten nu ayeuna singjankeun wasilah lungsur magfirah ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan Islam diturunkeun ku Allah ka alam dunia teu aya deui iwalti pikeun ngajalin erat tali persaudaraan antar sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala nyaurkeun dina surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, lamun Allah ngersakeun laja'alan nasa ummatan wahida, yakin sakabeh umat ku Allah dijadikeun jadi umat anu hiji. Akan tetapi perbedaan anu dialami ku manusia wala yazaluna mukhtalifin, manusia moal eureun-eureun aya dina perbedaan. Wala yazaluna mukhtalifin. Dina Ibnu Katsir diterangkeun nu dimaksud ku lapad wala yazaluna mukhtalifin, umat Islam moal eureun-eureun dina perbedaan teh wala yazalul khalqi bainan nas fi adayanihim. Nomor kahiji, manusia moal lepas perbedaan dina masalah agama. Wa antiqadihim, nomor kadua moal lepas dina masalah patekadan. Wa nahlihim wa milalihim wa madhahabihim, nomor katilu berbeda madhab. Wa araihim, jeung nomor kaopatna berbeda pendapat. Eta anu opat pasti bakal terjadi di kalangan manusia lantaran manusia saur Allah wala yazaluna mukhtalifin, moal eureun-eureun aya dina perbedaan. Caritakeun dina tafsir atau bari suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan seluruh umatnya mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Akan tetapi keinginan hanyalah tinggal keinginan. Keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didinya ditegur ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna pangna ditegur ku Allah Subhanahu wa taala? Lantaran Nabi Muhammad dengan sebatas mubasir memberi kabar gembira. Nabi Muhammad dengan sebatas mungdir memberikan peringatan. Henteu leuwih tina mukrih anu maksud. Caritakeun ku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika paman Nabi Abu Thalib wafat, keinginan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Abi Thalib mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dalam artian mengimani bahwa Tuhan itu adalah Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Akan tetapi keinginan hanyalah tinggal keinginan. Nabi Muhammad dicarek deui ku Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka saestuna anjeun Muhammad, innaka la tahdi, moal bisa mere petunjuk man ahbabta, sok sanajan ka jalma anu dipika cinta ku anjeun. Walakinnallaha yahdi, tetapi na Allah anu mere petunjuk man ka jalma yasa anu ngersakeun Allah ka eta jalma. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, jeung deui Allah uningaeun ka jalma anu siap narima kana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayana perbedaan di kalangan manusia
lain ngajadikeun permusuhan antar sesama umat manusia, tapi ayana perbedaan di kalangan umat manusia kudu dijadikeun anugerah pikeun sakabeh umat manusia lantaran manusia beda-beda di alam dunia geus aya katangtuanana ti Allah Subhanahu wa taala. Perbedaanana kumaha urang menyikapi kana eta perbedaan. Perbedaan sangkan terjadi permusuhan antar sesama umat manusia kumaha urang menyikapi kana perbedaanana. Lamun urang bisa menyikapi karena perbedaan eta, maka perbedaan eta bakal ngajadikeun anugerah pikeun urang sadayana. Lantaran geus ngajadikeun sunnatillah, geus ngajadikeun kapastian ti Allah bahwa sakabeh umat manusia moal eureun-eureun aya dina perbedaan. Kesimpulanana ti awal dugikeun ka akhir bahwa sakabeh umat manusia teu kudu mempermasalahkeun kana ayana perbedaan anu di kalangan manusia lantaran perbedaan anu aya di manusia geus ngajadikeun sunnatillah ti Allah Subhanahu wa taala. Justru ayana perbedaan eta kudu ngajadikeun motivasi pikeun urang sadayana, kudu ngajadikeun anugerah pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan ayana perbedaan di kalangan manusia lain ngajadikeun perpecahan umat, tapi ngajadikeun umat anu hiji. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ningal videona aya pencerahan oge nya, aya video up pesantren oge bangunanana. Pokona mah hatur nuhun kanu tos ngabantos sagala rupina tanagi doa sareng materina anu acan iraha tuh sok siap. Eta mah sekedar guyonan tapi tenang naon. Da ibadahnya khususnya sedekahnya. Panginten sakitu video Tisim Kuring sareng Pak Ustaz Rizal, Ustaz muda anu kece kade ukti-ukti bisi aya nu baper. Assalamualaikum, Sim Kuring pamit. Capek.